Aya ngabohong anu wajib, ngabohong nu wajib tetep kabagi 5. Aya nu wajib, aya anu haram, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu mubah. Kitu bae pikir mah terus. Urang boga pamajikan 2. Terus kan tahu lah ya sih. Di dia 2 poting, di dia 2 peting. Nah, nu kolot teu meunang. Teu meunang jang nu kolot. Wah laki li pagala naon diintil lah kono kolot nggak bohong mantak naon sebenarnya enak gitu ngariung ya ngariung kemana tekebal kerining urang geus janjian di babaturan coba angkat dah saatan nelpon babaturan oh ibu ayo bapana ya ya emang naon iya ngariung iya ngisi taranggoan dia oh iya padahal menganteng ngariung itu naon dia tuh callingan babari kamu kos gitu mah cak nu osok teh tuh kieu mah karaknya hok teh tuh kan mesti baheula cenah ieu mah kendaritakeun ente baheulanan oh kak ja bener ya horeng ngariung gitu emang ngariung di mana pengkolan di mana geus atuh laut tebal kabung moal paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan ka jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah tuh leklok teh geus sakitu ge. Kabohong eta wajib eta kos kitu kabohongna. Beres datang jam 12 kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijaheul ka eta naon berkat nyeun ngora biasa. Barangnya nandeuleu. Kak, ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan ku naon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kunaon gitu. Eta tiung saha? Bohong, ngajen kuku mage. Diuwal-uwalkeun berkat teh hakan yeuh. Tiga salah gini beseri, ulah marah, lah tagdob. Lamun marah beratai do, ulah teh mangkalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikan anak. Ya atuh saraki mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditawa, haju ulah mah marah ulah. Diowal-wal ge ditanggal calangap bae. Pawajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan teh atuh ngaji jinganan. Aduh daripada anu ngorakeun manusia geus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Ye, lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir pokona mah geus bisa-bisa bae aya nu kieu deui ye kan ka mana ngariung malum ieu ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna eta tuh jeung santri ajak saksi maksudnya mah ayo baik beres padahal mah eta kan ngora ai ngariungna mah bener ngariung nangan kadinya heula santri nungguan di hareup nyana sosonoan biasa kulantaran deuk ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung geus curiga nu kolot teh curiga cek nu kolot bener teh sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola peangkeun gua ingat ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiai mah nyana datang ka dinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam cek nu ngora teh nyaho tadi aya Pak Haji ka kiai ka haji ka dieu jatuh aya ulah teh aya dia tuh jangan teh ulah mah teh tadi di dieu bae coba ingeureun ka kamar terus deuleun di kamar kabeh ngaek tah hanjakal anu tinggal kolor tinggalin. Masya Allah cak nu kolot iya ya saksi nyata cokot suge beres guys pamit ngadaguan we geus kieu we ngadaguan salaki
geus luar klirik datang. Assalamualaikum. Dia berkat nanti. Tenan. Cek nu kolot teh. Cek kudu bikin berkat. Urusan biasa anu naon-naon. Tah, tanda terang. Geus rada curiga penting. Kasih mana tadi? Ngariung eta. Teh saksi tah. Berkat teh saksi tah ngariung. Aya tuh budak santri. Cek ka dia. Abah sia teh di mana? Ngariung. Di mana ngariungna? Di anu. Eta yang gimana tuh berkat? Jadi itu nang ngariung. Memang ngariung. Dia teh ka mana? Nu bener sih ulah sok jual letik. Jawab teh si mana? Untuk di mana? Aja dek sidit beta saya ka indit. Yuk saya di dia. Geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagi. Geus atuh si santri di sidang si teh kiaina gitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mana? Sumpah. Iya tuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Dia demi Allah itu teh si mana. Ya kalau za. Emang itu di mana? Si ada pun, masih ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi ada nukolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabarahan nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak.